depan Sungai Citro. Bagian parkir ah. Siap. Turun. Apan iya baraya ka dieu. Oh. Ieu nu warga atau ieu nu PU da nya ieu di luaran. Tanah PU. Iya. Ieu nu melakna saha? Warga mah pasti ada yang Tinggal ngitung mah ke dieu. siap. Tinggal dibicarakan. Tuh Pak, ya. Pak Camat, set. Alhamdulillah. Ieu tah. Lewat Pak. Awi nu kada ieu nu kataluaran ke bakal ieu teh. Heeh. Kan menang malak warga oge. Mungkin teh minta ganti ruginya ke ditu deui. Ini sedimentasi ya tanah lah penyumbatan sampah jeung langsung ke buah dua mau karena iya nya buah apa kawan kaum bu. Nah ini kurang lurus terus sedimentasi ya terus sampah. Sebetulnya itu masih tanah PU tuh. Kalau betul Pak, itu badan sungai itu harusnya di kan, berapa meter? kan namanya juga launching ini Mang, belum ditindaklanjuti. Oh, aya nu kedah diluruskeun gitu. Iya. Ya. Siap. SMA jeung SMP dibangun. Iya. Ieu taneuh ka ditu ke. Oh iya. Ya. Oh iya. Dikeruknya. Pemakamannya siap. Yang itu yang Cakiang Pak, Pak Joko. Iya, iya. Daripada beli tanah kan tadi. Oh iya. Iya. Hanya ada wajah mah sana ke orai. Oh. Citaruhan mah. Asal ngeunah nu tukang bekonya. Bari kikian geuning. Hah? Resep cieu ka jalan. Minah-minah eta. Tinggali gugurayonan tuh. Tinggali. Satu. Mau untuk pakai alat mah manual mah wah iratin nepina. Ayo manual mah jangan teu kajangkau. Apa itu Bapak? Iya, Bapak Camat tetap, Bapak Camat. Jadi anak makanya. Camat ya. Oh, Pak Camat, Pak. Nah, Camat. Siapa? Camat tuhnya. Ya, saya Pak. Teh ulah mandi. Mohon mangga. Ini ada apa? Siap. Ya. Mohon, mangga. Camat aman. Mantap Pak Camat. Camat geus autos. Nya sok. Pak Camat, tinggal ngondisikeun nu rancak ieu. Ada yang anaknya disaeur nu di dieu. Ngobrol lah. Saeur jeung ieu makan teh. Sebenarnya saya waktu Jadi tuh di tim di Pak Kadis. Nuhun. Wah, mantap Pak Camat. Luar biasa, Pak Ketua. Mudah-mudahan terus berkelanjutan. Nawi enggak ya masalah jalan itu. Panitia mah banget. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan amanah. Amin. Amin. Habis selalu koordinasi.
Siap, nuhun pisan. Mangga. Terselenggara lancar, alhamdulillah oke.